Saya gero-gero ya teh. Gimana jelema na? Jih, udah naon sorangan wae garuda. Sabar lah, tenangnya. Dah, naon mana sorangan wae? Abi teh teu lieur mangge. Lieur kunaon atuh budak-budak lo bakal lieur kaos kolotua lo bakal lieur. Mang, aing mah meuli kupat tahu. Kupat tahu na teh tah aya kupat jeung tahu. Tapi meuli bubur hayam mah hayaman. Pan bubur hayam aya dagingan sujang. Ah, teu kae cedak kudu aya hayaman. Budak teh abang budak ketigas aing mah lieur ngamunyeun budak mah balik heula ya nama. Tuh, anak buah aing kamarana teu katingali celi-celina acan heh. Tuh, geuning anjing membengukna kadeuleu. Non maneh, wah aing diteangan siapa? Biasa bos. Ker, itu nama amunisi ya nih. Naon amunisi teh? Galus ya, nih tahun 2023 tapal amunisi acan ini. Kampungan siapa bos ah. Anjir balaga kitu ka orang kampungan. Ya kenaon maneh anjing asa tulang teleng kitu. Gua keur mabok. Ente bos, iya mah cuma neangan kehangatan we hungkul anjing. Ah, kehangatan. Hayang haneut mah tuh, siduru dihareup tak gosong-gosong banget maneh. Yah, saya mah teu gaul, bos. Anjir. Nya teu nyaho urang anjir. Geus terkenal di kampung ieu mah maneh. Emang saha gitu, bos. Jagger bos, nu kieu teh, bos. Neng bos lah uruskeun mah hirup pribadi we lah. Lain nguruskeun kauripan batur situ, bos. Nah, ari sia kunaon nepikeun ka mabok kitu. Lieur, bos, loba hutang ini. Kira-kira loba hutang nemikeun ka mabok itu bos. Anjir maneh bos, tergampangan gitu eta ngomong bos teh. Lieur bos kamari bos viral ini kata pura potong huluna bos. Maneh abal teh bos. Abang keur mabok capruk we ngajawabna oge anjir. Ya, ulah mabok wae nyantuan nu teu bener ka batur. Mabok teh ngageringan sorangan. Jeung ewa kalmur maneh sete. Galu bade jeung nurutan sia anjing. Atuh bos, da kabita atuh nempo maneh ayeuna ge jadi nya geus tadi ka ditu haus jadi hayang ka urang lagi. Cocok. Nah, kieu anjir. Masih mending bos ayeung mah mabok oge ngageureun sorangan. Lebih parah mah mabok tanpa minum. Nah, eta nu bahaya mah. Ari ieu cai naon asa beda rasa aing euy. Ulah bating bos, bisi kos urang teh. Beda rasa ieu mah euy. Aneh, arak main kieu. Ini situ bos beak. Cai anggur bos nu gopean teu loba tuh di warung oge bos. Nah, euy. Cai anggur teh asa bukan kieu aing mah. Cai anggur mah biasa bos, ngan oplosana geuning bos nu luar biasa mah. Nah, dioplos kunaon asa membaukan kieu. Cikih kuda bos anu matak ngabobokeun mah eta teh. Anjing. Nah, geus aing mah balik buru. Mana bos? Buru. Anjing lieur kieu. Buru anu bos mah. Lieur kieu.
Pak. 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 Saya nang gero-gero ya teh. Gimana jelema mana? Pak, abah di dieu, Pak. Maneh Jang, teka deuleu. Aya naon gero-gero? Pak lah, nukeun aci 10.000. Oh wah, teu boga nya hayo we jajan nu aya dina otak teh maneh mah. Pak, pani jamal teh keneh, wajar mah teh jajan oge. Oh, tapi hayo jajan mah atuh matak bangkar Jang sia teh ah. Urang mat buburuh macul ka si bapak. Sia mah dibejannya kena buburuh macul atuh. Ujang mah atuh kudu leuwih di bapak pangkatna ulah jadi buburuh macul ka si bapak. Yang satu abi minta duit, ngarah pinter sok. Belajar yang pinter mah lin jajan wae. Satu mah mere mah kurang mau dibejakeun. Tadi si emang ngomong jeung tukang kredit. Emang tadi si Emang ngomong naon gitu jeung tukang kredit. Sian heula tuh ijah 10.000 kayak dibejakeun. Udah kayaknya. Oh iya tuh ya. Tah kitu atuh pan ngomong lagi bakal lancar geus dieueuran mah. Sok. Terus tadi si Emang ngomong naon jeung tukang kredit? Pak, si emak teh tadi teh tukang kredit teh ngomong kieu cenah. Mang, bulan ayeuna mah moal ka masihan. Si goblok jadi ngomong naon bebel deh ah. And action. Naon anu misi teh? Anu misi. And action. Tadi teh ngomong kieu cenah. Iya anjing. Action. Tah, si emak teh ngomong kieu, Pak. Is action. Tadi teh Pak ngomong kieu. Mang, cenah moal ka Action. ayeuna mah Pak cenah si mama. Bang nak ada. And action. Pak, si emak Action. Pak, tadi teh si emak. Itu balik dia. Action. Pak, tadi teh si emak teh ngomong ka tukang kredit teh. Nah, Pak, Pak.